Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep ngalangkungan channel Nacep Tiluces. Kumaha para wargi dararama, mugi atunya sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Wargi-wargi pribados di mana bae ayana nu disiklak disiklukna, anu aya di Majalengka, di Soreang, Ciwidey sareng sakumna, anu ti tebihna atuh nu di luareun tatar Pasundaan, aya di Panyabaan boh nu langkung tebihna, aya anu nuju di luar negeri nuju ngalabriji. Mugi sing dipaparin kasehatan tur kasalamatan salawasna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo wargi-wargi anu nuju teu damang atuh mugi urang sasarengan jajab doa mugi sing enggal-enggal disehatkeun deui, jag-jag waringkas sacara bihara-bihari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tina danget ieu pribados teh bade naraskeun hancagarapan anu jejeure cariosna teh nyaeta si Sebrut jeung si Sega. Ayeuna teh urang lebet kana episode pamungkasnya. Teu karaos episode pamungkas we. Kumaha atuh cenah ieu pungkasanana carita si Sebrut sareng si Segag teh? Urang sami-sami dangukeun nya. Nanging sateu acan diteraskeun ngalakon si Sebrut sareng si Segag. Pribados teh bade seja ieu nya nyuhunkeun widi ka pangaresanaan Merdeka Permana wilayah Manteuna anu ngagaduhan ieu karya pribados nada widi kanggo ngaguar tanapi ngagarap mangdongengkeun ieu tina novel Suna Mantenai sumberna teh nya judulna Si Sebrut jeung Si Sega. Tuh salianti eta pribados ge saja nyuhunkeun bantosanana nyaeta kanggo di-subscribe, like, komen sareng di-share. Atuh supados teh nyangkolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci urang gerak kawitan bae. Si Sebrut jeung si Sega wilujeng ngadangukeun. Jang Maman hudang bari ngadaligdeuk. Manehna kudu salat subuh sabab tereh akhir. Biasana mah sok muru ka masjid, tapi ayeuna mah wancina geuning moal kaburu. An rengse salat di pakarangan kadenge nu raribut. Si Sebrut lepas we. Si Sebrut lepas. Cuk nuting gorowok harita Jang Maman teu ngarasa kaget ku eta beja teh ngan anu manehna reuwas mah kadenge sora jalma amek-amekan amekna teh nyaeta kanu jadi bapana. Po Sobri, nah teu kumaha wani ngalepaskeun si Sebrut, ceuk anu ngontrol. Har kuring mah malah kakarang adenge bejana ge, ceuk bapana Jang Maman. Teu kedah pura-pura lah, teu kedah api-api. Abdi mah yakin nya salira atuh ngalepaskeun Bagong Bayangan teh, ceuk anu ngontrol. Naon alesanana make kudu ngalepaskeun si Sebrut, ceuk bapana Jang Maman. Alesanna mah nya aya tuh. Alesanna teh nyaeta bapa emungnya si Segag diadukeun jeung si Sebrut. Teu asup akal atuh eta mah. Malah kuring mah hayang pisan acara poe ieu teh lancar kalawan sukses, ceuk Pak Sobri bapana Jang Maman. Jang Maman anu nyempot di patengahan ngarti
kahayang bapana kabeh anjing kaasup si segag teh kudu eleh ku si Sabrut. Ieu patalina tehnya eta ujung tarohan. Dengekeun peuting tadi si Kemet teh ngamankeun si Segag jeung si Rawit sababayan rek nyilakakeun. Cek si Kemet lamun anjingna carilaka tinaang tuh atuh bakal eleh ku Bagong bayangan. Tapi kuring marentahkeun ka si Kemet, teruskeun acara ngadu Bagong. Cek bapana ka anu ngontrol. Tah palebah dieu hate Jang Maman teu ngarti. Cek panuding manehna Mang Kemet teh miheulaan nyokot si Segag pikeun diamankeun. Tapi kanyahoan Mang Kemet kalah ngaguna sika si Segag. Nah ieu tugas ti bapana. Moal mah bapana saengko jeung Mang Kemet, pikir Jang Mama. Jang Maman atuh jadi morojengja pikir. Bapana teu jujur. Padahal kamari geus sapagodos si Segag ulah diadukeun jeung Bagong sabab moal kuat. Itu sababna nitah Jang Maman pikeun ngajauhkeun si Segag. Ngan bae samemeh Jang Maman mawa kabur si Segag, sabot manehna nepungan juju si Segag geus dipiheulaan dibawa ku Mang Kemet. Sakurang-kurangna kitu ceuk tudingan Jang Maman. Lieur aing mangabandunganana, ceuk hatena Jang Maman. Tudingan jalma-jalma anu ngontrog ka imah ge mungguh lieur. Maranehna nuding nu jadi bapana masang tarohan keur kaunggulan anjingna. Alah, ceuk nu ngontrog nu rek lalajo oge sarua masang tarohanana teh jang kaunggulan anjing. Ayeuna kusabab boga anggapan anjing bakal eleh, nya ngadu Bagong teh kudu batal ku cara si Sabrut dititah kabur. Ieu jeung kaliru sabab sakanyaho Jang Maman mah nu jadi bapakna teh nyaeta ngarepkeun si Sabrut anu meunang. Sabab manehna keur jadi bandar tarohan. Lamun kabeh jalma masang tarohan pikeun kaunggulan anjing, artina bapana bakal untung gede sabab loba tarohan anu salah milih. Piraku bapana malah ngahajah hayang ngabatalkeun acara ngadu Bagongnya. Aneh lamun bapanu kitu mah, cek pikir Jang Maman. Patelakna antara bapana jeung anu ngontrog beuki rongka. Ngontrog menta duit tarohan dipulangkeun, sabalikna bapana teu hayang mulangkeun. Masih kene aya waktu neangan ka mana kaburna si Sabrut. Pan acara mah dimimitianna ge bada lohor, cek bapana Jang Maman. Yakin si Sabrut mah bakal kepanggih, ha? Yakin? Nah yakin eta teh mong. Cek nu ngontrog. Nya kudu kapanggih sabab acara ngadu Bagong mah pan teu bisa batal. Kuring yakin lah kabeh anjing bakal bisa meruhkeun si Sabrut, cek bapana Jang Maman. Jang Maman anu ngadedengekeun ti patengahan nganggap yen omongan bapana teh bohong. Nya jigahna ari rek neangan si Sabrut sangkan bisa diadu jeung anjing mah, tapi bapana tetep yakin yen para anjing nu bakal eleh sabab kabeh geus taratu. Elehna anjing eta bakal nguntungkeun bapana Jang Maman oge jeung bandara tarohan anu sejen. Sanggeus aya janji yen ngadu Bagong teh kudu tulus, akhirna nu ngontrog teh atuh arinit naringalkeun pakarangan imah Jang Maman. Ngan bae masalah can rengsek. Sabab kira tabuh salapan isuk-isuk ka imah ting torojol patugas ti kapolisian. Saudara, kami tangkap untuk diminta penjelasan. Cek polisi. Bapak Jang Maman teh atuh rewas kacida, malah salarea ge milu gempeur. Apa salah saya, Pak? Cek bapana Jang Maman.
Nanti saja, jawabannya di kantor. Pak Sobri dibawa ke kantor polsek. Jang Maman jeung indungna maksa hayang milu ngan ku patugas dicare. Atuh pun lanceuk ulah dibui, ceuk indungna Jang Maman. Tacantang tu kitu. Patugas kapolisian ngajawab, cenah nu mata krek dipenta penjelasan teh. Sabab di lapang anu bakal dipake tempat ngadu bagong geus kajadian. Geger, pakalangan nu rek dipake acara diawut-awut ku sabubuhan jalma. Alisana rupa-rupa. Aya masyarakat anu teu satuju diayakeun acara ngadu bagong. Tapi aya deui anu ngaruksak lapang teh pedah ku ciwa bagong bayangan kalah kabur. Diduga kaburna bagong alatan reka peredayana Pak Sobri. Tetela anu digerok ka Kapolsek teh oge Pak Lurah jeung Pak RK. Ayeuna mah RW nya rukun warga. Kabeh eta teh nu dipanggil teh dipararenta keteranganana. Sabot hate Jang Maman keur nogencang. Kurunyung juju baturna. Ju, si bapa ditebak polisi euy. Ceuk Jang Maman nahan piceurikeun. Ogo, bapak wing ge sarua. Dibawa ku polisi mana? Ceuk juju sarua geumpeur. Bieu pisan, aduh urang mah niasa robas. Cenah malah ceuk juju Mang Kemet jeung Padodo oge sarua dikarawat. Jang Maman eudeup nyarita ngan kaburu kapiheulaan ku juju. Nu ditewak teh oge Pak Guru Sumarna jeung Pak RT Ajun. Hah? Naon dosana nya? Jang Maman mungguh leuwas. Ceuk juju bapana jeung Mang Kemet dicangkalak sabab aya laporan geus nganiaya anjing. Si Sebrut, si Rawit, si Kiplik jeung nu lainna teh cilakana teh cenah ku polahna si bapa euy jeung ku Mang Kemet. Bisa jadi atuh nu sejena bakal kabaud. Ceuk juju atuh Jang Maman beuki leuwas. Sabab pasti anu disebut nu sejen kabaud deh nya bapana Jang Maman sorangan deui bakal kababawa. Ari kasalahan Pak Guru Sumarna jeung Pak RT Ajun naon nya euy? Jang Maman tumanya. Itu deui geus ngaruksak kandang si Sebrut tapi kakala labur cenah. Ceuk juju cenah boh Pak Sumarna boh Pak Ajun sarua dilaporkeun ku masyarakat anu teu narima acara ngadu bagong jadi batal. Jadi pabaliut atuh eta kajadian teh. Jadi pabaliut kieu nya Ju euy. Ceuk Jang Maman harita sedih. Wing ge melu bingung kajadianna bisa jadi kieu. Urang ge kudu milu tanggung jawab Ju euy. Saeutikna mere panjelasan anu sabener-benerna. Sabab Pak Guru Sumarna jeung Pak RT Ajun teh kudu dibersihan tangarana. Ceuk Jang Maman. Hayo, urang ka kantor polisi yuk. Urang terangkeun kajadian anu sabenerna lah. Ceuk juju. Tapi sieun ditebak. Oh, suganda urang mah budak keneh atuh. Nyeun salah ge pasti dihampura urang mah budak keneh. Hayu man. Ceuk juju. Sieun Jang Maman ke harita sieunun. Jadi rek kumaha atuh mung mantuan mere penjelasan maneh man. Juju tumanya. Urang ngadep ka Pak RK we heula atuh. Pan sarua ditewak lain. Pak Lurah, sok Pak Lurah jeung Pak RK mah pan teu ditewak. Cenah ukur dipenta keterangan wungkul salaku saksi. Ceuk Jang Maman. Atuh kusabab begitu Jang Maman jeung juju muru imahna Pak Juned nyaeta ketua RK. Aya naon? Si bapa mah keur kumpul di balai desa. Ceuk umuh
budakna Pak RK Juned atuh barudak anu duaan teh muru kantor bala desa umuh ge milu maturan nya we keur karumpul di kantor balai desa lobaan dasa bubuhan masyarakat teh milu kumpul Jang Maman jeung Juju maksa hayang manggihan Pak Juned ketua RK atau rukun kampung. Rek naon atuh keur riweuh ceuk pagawe desa aya warta penting ya anu kedah dibejakeun anu patula patalina sareng acara ngadu bagong ceuk Juju. Duh nyaho naon budak mah ge lah lain maneh teh anakna Pak Sobri anu jadi banar tarohan ceuk pagawe desa. Mohon sami abdi ge anak banar tarohan ngan pun bapa mah nembe sakali ieu Jang Maman milu nyarita. Bisi nya boga beja penting mending bawa asup we ka jero ceuk patugas nu sejena. Jang Maman jeung Juju dibawa asup mumuh ge tadina mah hayang milu. Mane anak saha? Putrana Pak Juned RK ceuk mumuh. Boga penjelasan naon maneh? Atuh gaduh hoyong ninggal we atuh hoyong terang. Duh, teu kudu cicing lah. Jadi ukur Jang Maman jeung Juju anu disogrogeun mah harita teh putrana Pak RK mah ditahan. Naon ieu make aya barudak ka dieu sagala? Ceuk Hansip nanya. Saurana gaduh penjelasan ngeunaan ngadu bagong hayang nyarios cenah ka Pak RK Juned. Sanggeus ditepikeun ka RK Juned kumanehna kalah diselongkeun ka Bapak Lurah. Aya naon? Saur Bapak Lurah tumanya. Atuh darada Jang Maman jeung Juju teh pilih genti nerangkeun kajadian sabenerana anu barudak disebutkeun beja anyar mah soal kaburna si sebrut bagong bayangan anu ngabebaskeun si sebrut teh sanes paguru Sumarna atanapi Pak RT Ajun ceuk Jang Maman. Baru jadi saha tuh saur Pak Lurah tumanya ka Jang Maman. Samemeh nemalan Jang Maman jeung Juju silih pelong heula. Saha? Pak Lurah nanya deui bari teu sabar. Abdi duaan, Pak. Abdi ketah anu muka panto karangkeng mah, Pak, ceuk Juju. Tapi anu masihkeun kuncina mah da abdi, Pak, ceuk Jang Maman. Kituna teh bari nyebutkeun kunci karangkeng si sebrut teh dicekel ku bapakna. Naon atuh maksudna ngaluarkeun si sebrut tina karangkengna? Ceuk Pak RK bangun tugena. Abdi duaan teh satuju. Anjing boga abdi duaan diabankeun sadayana anjing teh nuju teu sehat. Dihaja eta teh si nagara ring sangkan engke dina tarung teh eleh ku si sebrut. Ceuk Jang Maman. Naha make cenah eleh? Saur Pak Lurah nanya hayang nyaho. Margi nu tarohan teh pan seseueurna memenangkeun si ieu memenangkeun ka para anjing. Upami laras anjing nu unggul atuh banar bakal rugi badag. Ceuk Jang Maman. Jang Maman jeung Juju anu teu satuju aya ngadu bagong. Komo dipilampah sacara licik nya kapaksa cenah ngalepaskeun si sebrut sangkan kabur jauh. Eta teh sabada mariksa imah Mang Kemed anu keur ngerem si Segag jeung si Rawit pikeun dipateuhan heula. Harita nu ngadarengekeun ngembang kadu basa barudak anu dua carita kitu teh. Waranian marane Jang tapi ka ngagempeurkeun jalma loba ceuk RK Juned. Margi abdi duaan teh narima, Pak.
anjing nu abdi duaan dikaniaya kudu meh urusan tarohan. Abdi ge karunya kasih sebrut manehna teh kudu bebas hirup di leuweung ulah digunasi kawai ku manusia. Ceuk jang maman Bapak Lurah unggut-unggut can kahareti unggut-unggutanana teh pedah naon ngan saterusna mah anjeunna nerangkeun kanu keur karumpul yen cenah ieu teh sabenerna mah salah manehna keneh salaku pamimpin daerah kunaon cenah make ngidinan ayana ngadu bagong. Nya ari satadina mah saking ku hayangna aya rupa-rupa pangwangunan di desa sabab ku ayana kagiatan hiburan ngadu bagong kahiji bagong jarah ngurangan teu pati ngaganggu kana palawija. Kaduana atuh tina ngadu bagong teh ngahasilkeun pan geuning aya duit yang ngawangun desa nu ngadarengikeun ting haruleungna pedah naonna mah eueuh nu bisana bisa jadi sararea teh ngahuleng beda-beda sababna. Kupolah jang maman jeung juju akhirna acara ngadu bagong di kampung Pasir Handap teh dibedokeun. Malah saur Bapak Lurah saterusna di lembur mana bae oge nu kareh ka wilayah desa geus teu diwenangkeun aya deui acara samodel kitu. Tapi ari dina tarekah nyengker sato jarah anu sok ngaruksak jadi hama tur ngaruksak pepelakan mah tetep kudu terus dijalankeun. Saur Bapak Lurah, kumaha carana Bapak Lurah? Margi bagong jarah gitu mahabuna duh Bapak Lurah kumahanya? Ceuk pagawe desa, urang serenkeun ka Balai Pelestarian Alam sok kumaha usul pasumarna guru di ieu lembur. Saur Pak Lurah, ku anjeunna disebut yen dumasar pamandegan Pak Guru Sumarna yen bener cenah bagong teh kaasup hama tapi teu hade lamun kudu dibasmi di parehan mah. Saur Pak Guru Sumarna, hirup di dunya teh kudu aya kasaimbangan. Urang kudu nyesakeun kahirupan di leuweung sangkan pangeusina teh teu sirna. Ngan cenah ngeunaan pangwangunan di desa aya jeung eueuhna waragad ngawangun mah tetep kudu dilaksanakeun. Kamari-kamari bisa aya penghasilan tina acara ngadu bagong sabab kur eta hiji-hijina potensi desa teh tapi ku sabab loba madarat kapaksa kudu dieuweuhkeun jang waragad ngawangun. Ayeuna mah kudu diserenkeun deui kana usaha swadaya murni sakumaha masyarakat desa. Itu cenah saur Pak Lurah teh. Minggu ieu kaayaan geus mimiti ting trim sanajan ti isieun eueuh kagiatan hiburanna naon ngan ari keur barudak sakola mah malah beuki jongjon nyuprih elmu. Jigah sore eta samemeh kadenge bedug asar barudak teh karumpul di bumina Bapak RT Ajun pikeun balajar bersama. Bapak Guru Sumarna pan indekosna teh di dinya ngan selang-selang tina diajar barudak teh masih tetep cacarita soal kejadian gehger minggu nu kaliwat. Hanjakanya boh jang maman boh juju henteu nerangkeun kasalahan-kasalahan masyarakat nu resep kana pamaenan duh. Ceuk Asikin sasama barudak sakola. Boh jang maman boh juju harita teh wijaksana henteu ngabolekerkeun kasalahan para kolot. Saur Pak Guru Sumarna diunggeukan ku sasaha. Tuh nu kudu dibui mah mangkeme doy sabab manehna mah ngahianat ka ditu ka dieu ka Pak Sobri ngabalad tapi ka Pak Dirman oge sarua ngabalad. Ceuk Uje tetanggana Pak RT Ajun. Tuh kudu kitulah keun bae keun da ku ayana kajadian ieu ge sararea teh bakal kapok. Nu penting mah
perjuangan urang dina ngaberantas tradisi anu goreng nyaeta tinekanan saur Pak RT Ajun pasumarana mah ukur ngadangukeun bari gumujeung cak lalakon si Sebrut jeung si Segag teh tamat dugi ka dieu sing horeng teu cios diabenkeun nya perjuangan Jang Maman sareng nu sejena teh nyaeta tinekana sakitu bae tuh nganu tiasa kasangakeun ku pribados urang lajengkeun kana jejer carios nu salajengna nya naon atuh cenah jejer cariosna insyaallah dangukeun insyaallah enjing di-upload. Hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados oge tina katetiasaan sareng kakiranganana mugi ya para wargi sangahapunten oge pribados teu hilap ngahaturkeun rebu nuhun ka para wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, komen sareng nge-share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.